Kairing kecap bismillahirrahmanirrahim. 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 Minangka ngaguar seloka budaya Sunda dinten ieu dina raraga ngabagiakeun Dimas Putra panganten sakali baris kasangakeun karesmen khusus di kawitan. Suci nomor mengaksa daya alam ke makhluk sakumna bae ada widi ka pangeran bapak anu pangantenan mugia teh janten benduh kan Satria pinilih tadi berjuang ke negara.
Sun. Oh, hampura anu kasuhun, hampura anu dipimangsan. Wah, ngarek keneng di payun lain ojo brianda kabur. Dia teh saking gumira. Oh, ijo-ijo wa bismillah rek rumah tangga. Kareus wa kabingah wae teh Sun. Kami kakarak emut kapun bojo. Ka mana tuh Bang? Oh, aku kami teh suruh nyusul. Oh, tadi masieun kaberangan. Oh, palang siang sesap ka mana karep. Moal kitu keur nongton di dia di sisi. Oh. Alah, sanis Abah. sanis ieu mah. Kunaon? Masih kene parawan. Masih kene ting-ting nu ieu mah. Oh, moal kitu nongton di juru di dia ya. Palang siang. Olo sanis deui wae. Sanis Abah. Oh, nu ieu mah bahenol merkom. Ya ampun. Mana ibun bojo atuh? Oh, si cantik, si cabernik, si bebek. Oh, udah calukan wae. Amu. Abah, hello Abah, hello. Ayo nama teh hariwang. Ini zaman sekarang mah sudah modern, sudah mawa Android. Hari ini di mana? Ayah Abah ieu ambu karek nepi ka parapatan. Di parapatan wayu. Raja urang geus ngareneng. Wajah raja urang geus ngadahup. Oh, atuh di parapatan ka kenca. Tuluy ka katuhuk. Lurus heula Abah antosan. Abah. Assalamualaikum. Asik. Abah. Hadir. Asik. Alah. Abah. Asik. Itu kudu tidak. Alah. Abah. Alah. Itu kalau lagi ketuaan. Izinkan. Alah. Abah. Ini teh ada apa Abah? Lain ada apa sini kurang teh boga kabunga. Itu orang bismillah rek rumah tangga. Kurang hibur kurang doakeun kurang bagiakeun kurang. Ini Abah. harinya marek bantuan wa di hareup ulang ngerakeun. Nya sok Abah. Oh, makanya dia teh gudang seniman. Aya dulur dewek. Oh, ibu wawat. Oh, aya ibu hen. Oh, ulang isitkeun. Nya sok atuh Abah sok. Ulang latih heula ku wa. Mohon sok. Hiji. Eta hiji. Dua. Eta dua. Tilu. Kageola asik. Olo itu kalau begitu. Bolak. Kageola asik. Ai Abah anu mana? Anu nyona sate nu nyona. Era kudu nu dewek. Mangkating aya pandang juta ieu. Ai. Hapunten anu kasuhun Abah. Hiji. Eta hiji. Dua. Eta dua. Tilu. Wik. Olo kamu cimota. 11. Ai Abah anu mana deui? Anu nyuna sate bolak anu nyuna cek kami. Nya sok atuh sok. Bari ngawi, bari nyanyi yo. Mabaling sir. Ayo mah juga rada beresna. Kamana sate holoyong? Ayo. Holo itu jeung telakur jeung kakak. Ka sebelahan sate. Aduh ayo dah. Ampura. Boga pamajikan teh. Holo itu holoyong ka mana deui wae. Masa bae ku hiji sate teh geuning. Ayo dah. Ulang isikan. Makanya aya buladi. Kagowan bangka. Tara jeung geus sama geus ngampana lalangsung di sising larkeun. Palumbang timur jalan
Jalan gelis sasapuan tutup gunung keong remah. Haturan Raden Raja Ratu Menak Anaki. Gera linggi, gera lenggah, gera calik dan korsikan dikilan kencana. Negara segara rumah tangga gesnya tinggal di duaan. Bawa dedeh, bawa geget, bawa hatiran gera lenggah. Haturan geduhan lagi, haturan bagia tempat, bagia tempat. Raja di ratu, pangantin kali rokokan, pangantin nunung besuki, nunung besuki. Baheula mah eling depu, ayeuna ruhut jangkut, ruhut jangkut. Raja di ratu, pangantin kali rokokan, pangantin bareng kesuki, wilujeng tempat. Haturan wilujeng suki, haturan bagia tempat, bagia datang. Raja di ratu, pangantin kali rokokan, pangantin gunung besuki, wilujeng suki. Haturan wilujeng suki, haturan bagia lengkap, bagia lengkap. Raja di ratu, pangantin pamangkeun supi, pangantin gunung besuki, wilujeng suki. Tarian persembahan disajikan langsung dan disiarkan langsung di tempat kediaman mempelai wanita, tentunya bersama Sanggar Panghegar Gunung Koneng Cilembang Tasikmalaya. Nangtung nakaliungan lempang nakaragaman sarendek saigelas samobat sapihanean kacai jadi salewi kadarat jadi salambak sili simbe ku kadedeh sili cemplang ku kanyaan jatnika 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 remakap nepi ka pati dileyak ditincak diilir pabrik ulah rek hudang deui.
izin kepada keluarga besar kedua mempelai. Tentunya ini merupakan kehormatan bagi kami, di mana kami dari Sanggar Bang Ega ikut serta untuk diabadikan dalam momen terbaik ini. Ini momen yang tak akan terlupakan bagi kami sekalian. Dan di mana grup Sanggar Bang Ega ini ada merupakan grup terbaik yang ada di Priangan Timur, yakni juara ke-1 Priangan Timur. Hari ini kami hadir di tengah-tengah Anda. Terima kasih atas segala perhatiannya. Saya hormati, berikan tepuk tangan untuk Sanggar Bang Hegar. Wow, wow. Sekali lagi saya minta tepuk tangannya untuk Sanggar Bang Hegar. Terima kasih Sanggar Bang Hegar dari Gunung Koneng, Tasikmalaya, di bawah pimpinan dari Bapak Ade yang sudah memimpin langsung untuk prosesi Mapak Bahagia pengantin.